Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber Rocky Sunda anu satia satuhu manco, dina dengat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Tunggara Nyandang Panjara bagian ka-13. Ieu anu nganggitna nyaeta Bapak Tatang KS. Sumangga supados teu nyangkolong teng kana waktos wilujeng ngadangukeun. Sawios ibuna euis tong ngarepotkeun, gampil aya naon-naon mah. Tangtos abah oge ka dieu, weler Basuma bari ngajak sasalaman ka Juragan Cakra jeung ka Nyimas Omah. Keur kitu kurunyung Dudi jeung Neng Rohaini nu rojol ti kamar song sasalaman ka Basuma kalawan menta pidoana tinu jadi bapa. Nya kitu deui Neng Rohaini sasalaman mani rengkuhna keur tanda ngajinan kanu jadi mitoha. Jajabkeun atuh ka ditu nepi ka jalan Abah Naen, saur Juragan Cakra. Geus kitu jot Basuma turun dijajabkeun nepi ka lembur ku Dudi jeung Neng Rohaini. Benernya dipikir kadinya nama kawilang sabar Abahna Dudi. Dirina digebruskeun, pamajikan dibawa kabur. Lamun seog ninggangkeun di jalma nu barangasan mah geus kumaha meureun ka jelema kitu teh, saur Juragan Cakra ngupat kanu jadi besan. Ari laresan eta namah pih bobohan ninggang di jalmi nu gaduh dadasar, sakejem-kejem oge nu beragama ngagaduhan pri kamanusiaan. Jadi aya saena oge nyapi Abahna Dudi nu asalna tina jalan awon akhirna lumpat kana jalan sae, saur Nyimas Omah bari ngareretan ninggal keluar dumeh Neng Rohaini jeung Dudi geus lila can baralik keneh anu maksudna ngajajabkeun Mbah Suma. Cing pih cobi babaledogan kinten-kintena nahayak tos ibuna Dudi maot. Da ceuk raraosan abi mah sigana eta jalmi anu wengi nyebatkeun ibuna Dudi maot asa kirang percanten. Nyimas Omah nyambung deui kasauran naroskeun ka Juragan Cakra. Aya kasauran kitu ti bojona Juragan Cakra tungkul bari nanggeui angkeut socana dipeuremkeun nuju melang kana kaayaan indungna Dudi nya henteu na maot. Nya mi kawas-kawasna mah henteu maot. Aya nama tapi siga keur dina katunggaraan duka tunggara ku tunggara ku gering, duka keur manggihan ka susah. Tapi tabe pun ketang lain kakawasaanana ngan coba wae hayang nyaho. Mawa cai kana gelas saeutik mah urang pelang sakali deui dina cai, saur Juragan Cakra miwarang nyandak cai atah ka bojona. Leos Nyimas Omah ka pawon anu maksadna bade nyandak cai atah anu teu lami tos kaluar ti pawon. Sok cai atah dina gelas teh disimpen dina meja payuneun Juragan Cakra, teras Nyimas Omah ngaleos. Deka mana ari ami kalakah ngaleos deui. Eta bade ka payun ninggal Dudi sareng Eni teu acan marulih sakieu tos siang teh. Natras kamarana atuh uler Nyimas Omah bari mukakeun panto anu teu lila panto teh ditutupkeun deui geek Nyimas Omah calik. Keun wae hariwang-hariwang teuing da borang keneh walor Juragan Cakra bari nyepeng gelas anu dieusi cai atah. Geus kitu mah cai atah dina gelas teh dipeleng ku Juragan Cakra mani anteng nakar soca Nyimas Omah mani teu ngiceup-ngiceup neuteup kana rarai Pacakra anu nuju meleng cai. Bari disarengan ku emutan tanda tanya naha yakin henteu katiasaanana batin nu janten carogena. Kira 5 menit sok gelas anu dieusi ku cai atah teh disimpen dina meja dibareng ku humandearna Juragan Cakra. Bener mi eta jelema teh alasan wungkul nyatakeun anak ibuna Dudi maot teh. Malah awal akhir oge pasti ibuna Dudi kapendak. Eta kinten-kintena nyapi upami Abahna Dudi pendak sareng istrina nah baris diangken atanapi moal, saur Nyimas Omah megat kalimah ka carogena. Duka teuing ari soal diaku henteu nama terserah anu berkepentinganana. Gede wae hampurana Abahna Dudi kana tangtu diakuna atuh karasa kanyerianana ku talajakna ibuna Dudi meureun moal walar Juragan Cakra. Nya oge
tangtungan abdi istri upami abdi janten pamagat sapertos abahna Dudi gaduh istri kitu teh papendak atanapi nyamperkeun saur paripaosna najan hujan cipanon getih oge moal di aku angguran kunclungkeun sakalian kawalungan Citarum sur nyimas omah bangun anu manggemeskeun kana tingkah lakuna nya Titi. Puguh cek urang mah kitu. Tapi bawa ari ku abahna Dudi mah kulantaran tujuan jeung rasa perasaan jelema teu sarua entong boroning jeung dengen-dengen dalah jeung dulur sorangan oge kasebut sakocoran teu bisa sarua kulantaran masing-masing geus pada ngabogaan tujuan boh hade boh gorengna cenah eta upamana ibuna Dudi lamun diparengkeun teh mah kuno kawasa papanggih deui tuluy di aku ku abahna netelakeun abahna Dudi laer aesan landung kandunganana daek ngarawatan tur ngahampura netelakeun boga batin suci murni dina henteu ditampanan atawa teu di aku deui da bongana sorangan make boga talaja kitu peta anu teu dipikarido ku pangeran sur juragan Cakra bari soca ngareret ninggal kana bekara tekung silila titas juragan Cakra sasauran kitu dur bedug asar disada gejelik juragan Cakra lungsur angkat ka masjid nya kitu deui nyimas omah ka jamban anu maksudna bade abdas teu lami weh ti jamban teras netepan sabada netepan nyimas omah nyayagikeun tuangan kanggo anu mulih ti masjid tapi sajeroning nyimas omah nyayagikeun tuangan mungguh emutanana mah ka mana mendi ras emut ka putrana teu acan mulih wae bade marondok kitu barudak teh pi tadi henteu sasauran bade mondok ka api saur nyimas omah naros ka carogena anu neme sumping ti masjid henteu carita-carita naon-naon ka apih mah mereunnya marondok keun bae da dikolotna marondok oge waler juragan Cakra bari nyimpen sajadah geus kitu gek calik mayuneun tuangan anu kengeng nyayagikeun nyimas omah nuju juragan Cakra sareng bojona taruang kurunyung Neng Rohaini jeung Dudi daratang atuh plong wae manah nyimas omah mani asa ngemplong ngaraos ngemplong bingah dumeh putra sumping nah terus kamarana en mani ngarampleng teuing kolot mah meni teu geunah cicing disangka ku amih dek marondok pe kadinya gera dalahar sur nyimas omah ka putrana leres mi dibagelna ku abah teh kedah marondok mung eni teu kersaeun jalaran teu wawartos ka amih atanapi ka apih yen abdi bade mondok ari kalaresan pendak sareng tilas rerencangan kapungkur atuh kapaksa sindang heula ka bumina tos kitu teh kalaresan anjeunna miwara ngalamar didamel di RSUP sawarna nampi padamal enggal malih nyaurkeun nama kedah enggal bilih kabujang kuno sanes cek Dudi bari gek diuk ngarendeng jeung Neng Rohaini dalahar syukur atuh ari kitu mah buru-buru wae datangan langsung tong make perantaraan surat sagala mending datang sorangan cek katampa cek henteu oge pe ku apih didoakeun sing buru-buru boga gawe weler juragan Cakra isukna Dudi indit ka RSUP anu maksudna deuk ngalamar pagawean sakumaha bejati babaturanana teh barang datang ka rumah sakit bus Dudi asup ka kantorna nanyakeun tina urusan pagawean dasar alus milik kalawan teu loba aturan itu ieu Dudi ngalamarna ujug-ujug ditampa diangkat sebagai juru rawat geus aya kaputusan yen lamaranana diterima mah gancang Dudi balik di barengan ku batin anu atoh dumeh ari pruk kawin ari menang pagawean sadatangna ka imah derak-dak Dudi nyarita mani hari wos-wos bebeja ka juragan Cakra yen ngalamarna ditampa iraha ngamimitianana digawena Dud sur nyimas omah enjing ngawitan lebat mah mi weler Dudi bari asup ka kamar kasampak Neng Rohaini keur nyulam sarung bantal keur kitu tonggong Neng Rohaini ditoel tukangan ku Dudi atuh teu kira-kira Neng Rohaini ngarenjagna ruas dumeh aya nu noel tukangan astagfirullahaladzim bakuna keur akang Dudi mah ari tos ngareurewas teh meh wae kacocog ku jarum Neng Rohaini bari ngalieu ka tukang panon ngarindat siga nu ambak keun atuh en kacocog jarum seeutik mah jamak
deket ieu ka dokter weler Dudi. Di mana di dieu mah aya dokter? Ning Rohaini nembal deui bari ngalaan bola tina klosan. Teu umum make eueuh dokter sagala. Kapan ieu dokter pribadi mampu? Geuning kamari ieu Eni gering aya dokter pribadi mah kontan cager. Jondar dibere obat deui ku panggihna oge dadak sakala sehat. Terkenal Eni ka dokter pribadi. Kapan ieu dokter pribadi Eni teh? Ceuk Dudi bari nunjuk kana dadana sorangan dibarengan ku seuri. Celotot ning Rohaini nyiwit kana leungeun Dudi panon ngagiler disusul ku imut anu matak uroy. Kang Dudi, kumaha wartosna ngalamar teh sukses? Alhamdulillah aya berkah. Ujug-ujug katampi wae di bagian juru rawat. Weler Dudi. Nuhun atuh Kang Dudi, didoakeun ku abdi sing saterasna didamel di dinya. Kalayan mudah-mudahan sing kaala buahna kapetik hasilna. Mudah-mudahan wae sing aya kamajuan. Sugaan ayeuna urang bisa mulang tarima ka kolot seetik-etikeun jajauheun kana nyenangkeun teh. Teu kitu oge ketang dageus bagian anak mulang tarima ka kolot anu sakitu kahesean ku urang ti leuletik. Bari top Dudi kana anduk leos kacai anu maksudna mah deuk mandi. Ganti poe nincak minggu beak minggu ganti bulan Dudi geus ngebogaan pagawean di RSUP jadi juru rawat. Sajroning digawe pikeun Dudi beda tinu sejen estu suhud tur rapekan ku batur sapagaweanana pada ngajenan. Bubuhan handap asor tara daek umaing sumawana obrol-obrol anu teu puguh ari lain geus rengse pagaweanana mah. Kitu oge dina cacarita estu saperluna pisan. Mingkin lila digawena mingkin rajin kudunungan dipikanya atur dipercaya nakar anu akhirna rumah tangga Dudi estu pikaresepeun batur geus bisa ngatur dina kapentingan rumah tangga. Jeung nu jadi pamajikan silih belaan silih pikaasih silih kanyahokeun adat sumawona kanu jadi kolot boh ka bapa sorangan boh kanu jadi mitoha teu ngabeda-beda mulang tarimana. Kira wanci magrib juragan Cakra sareng bojona nuju caralik di petengahan anu teu lila juragan Cakra ngagentraan Dudi anu keur nguseuy ngosokan motor Yamaha nu bareto dipanggaleuhkeun ku juragan Cakra tea. Dud, kadieu sakedeung api aya dongengkeuneun. Gancang Dudi nyampurkeun gek diuk payeuneun mertuana sirahna mani melenguk tungkul tindak tandukna teh angger wae cara bareto terhadap kajuragan Cakra geus puguh ayeuna da geus jadi mertua. Ari api can dodongeng meureunya ka Dudi sur juragan Cakra bari netep kana beungeut Dudi. Perkawis naon teh api? Perkara eta api babaledogan hayang nyaho nya henteuna ibu Dudi maot. Teu acan nguping perkawis eta mapi anu salajengna kumaha kieu basa kamari ieu teh api jeung amihna dodongeng tina urusan ibu Dudi kulantaran amihna kadenge caritaan ti jelema anu mawa kabur ibu Dudi pajarkeun maot teh amihna mah boga rasa teu percaya nya amihna teh nitah babaledogan ka api nya henteuna maot tuluy ku api dipeleng mun kitu teh mah siga nu bibisaan aripek teh pelengna api siga-siga nama ibu Dudi teh aya ngan aya dina katunggaraan. Duka bener duka henteu da ieu mah babaledogan ngaranna oge da lain nu kawasa apih mah sakituna deui ketah lamun nya teh mah aya keneh mudah-mudahan kanu kawasa nyuhunkeun ka pendak sur juragan Cakra. Nya ketah Dud bujang-bujang ku apih dalah ceuk pangrasa amih oge nya kitu. Rada cangcaya kana caritaan si nanahaon ngaran eta jelema poho deui deh si naon ngaran nu mawa kabur teh. Tarmedi mi ning Rohaini nyambungan ti kamar tah heueuh si Tarmedi surup kana rupa jeung ngaran manusia teh. Asa kumaha panginten nyapi papendak sareng pun biang kumaha kinten-kintena abah moal bendu kitu upami papendak sareng pun biang. Soal bendu henteu nama duka teuing teu langkung abahna eta mah weler juragan Cakra bari rada gumejeng. Alusna mah akalna teh tong daek ngaku deui lamun papanggih teh warah sakalian istri kitu mah tuman diaku deui oge bongana boga talaja kitu
sarua jeung ngajatohkeun harkat kaum wanita. Sur Nyimas omah sasauranana bangun anu manggemeskeun kana tingkah laku indungna Dude. Lain apih mah deuk nanyakeun ka Eni basa baheula cicing di Mang Murtasim teh benernya Eni kenal ka Ibu Dude. Sur Juragan Cakra naros ka Neng Rohaini, kan tenan wae kenal mah malih Kang Dudi oge terang nuju alitna atuh ka abah nya kitu tos terang margi sok sering ka Uwa Murtasim. Teu sangka ari sangku panyanten teh moal janten pieun. Birasmi miru nyambungan anu keur sasapu di kamar Neng Rohaini teh bari ditungtungan ku seuri ngahihi. Ah, gandeng Birasmi sok ngocok sagala rupa teh weler Neng Rohaini bari imut. Ari sugan teh di dapur Birasmi teh di dieu atuh milu au Birasmi. Sur Juragan Cakra karencangna aya panitah kitu teh pikeun Birasmi teu boga rasa era atawa rumegag bubuhan geus teu asa-asa deui kanu jadi dunungan teh dan geuk wae diuk amewok dihandap. Tong di dinya atuh Birasmi di dieu tah dina kursi. Sur Nyimas omah sawios enden raos di dieu kapok kapungkur bibi mah diuk dina kursi teh ti gulipak sareng sok lilinieun. Ari di dieu mah labuh oge moal nyeri da dihandap. Wah, kusok model Birasmi mah moal nya diuk dina kursi make lilinieun sagala. Suhur Neng Rohaini bari gumujeng. Keur kitu dur bedug Isa tetalangke Juragan Cakra ka jamban maksad bade abdas. Nya kitu deui Nyimas omah ka jamban mulih ti jamban lajeng naratepan. Geus kitu mah kulantaran kaayaan geus peuting sadayana karulem ngan Dudi sorangan anu can sare teh masih keneh wiridan estu husuna kana munajatna teh. Tutup wiridan dug Dudi ngedeng telila reupeurem sare tibrana keur bubuhan tas kagiliran ngajaga peuting. Isu keneh kira-kira jam 6:30 Dudi tanginas geus indit ka pagawean tumpak motor Yamaha. Barang datang ka pagawean kalawan can prak barang gawe Dudi dipanggil ku kepala kantor gancang ditemonan. Wilujeng enjing Pak, cek Dudi bari manggut ka kepala kantor. Wilujeng enjing kieu Dud, nu mata ku bapa dipanggil isu keneh teh aya tugas ke Dudi mimiti teh poe ieu tanggal 5 Dudi dinas teh pindah ka ruangan opat. Kumaha kira-kira nak moal kaberatan? Cek kepala kantor bari ngareret kana almenak. Teu aya kaabotan Pak, kanggo abdi mah di mana wae oge. Komo ieu tugas moal bade nolak kana tugas mah. Margi tiap-tiap padamal kedah tumut kana parentah atanapi kana tugas ti kepala ular Dudi. Bener Dud. Alus boga pikiran kitu mah. Netelakeun disiplin lamun di katentaraan mah. Syukur atuh ari kitu mah. Memang sakuduna kitu. Dalah bapa oge kasebutna kepala aya deui nu marentah sifatna atasan bapa samalah pikeun pagawe kesehatan mah termasuk bapa kudu nya suhud kana urusan pagawean kulantaran tugas urang mah beda deui jeung pagawe sejenna. Urang mah ngurus pasien nyata ngurus jelema anu keur menderita ku rupa-rupa panyakit anu perlu menang pemeliharaan ti urang selalu pagawe rumah sakit. Sakitu wae Dud, perintah ti bapanya jeung ngalakukeun pagawean sakumaha biasa. Cek kepala bari ningali erlojina geus pukul 8 kurang 5 menit. Geus meunang parentah kitu mah Dudi kaluar ti kantor tuluy nuju ka ruangan sasari paranti ngurus pasien. Kira pukul 9:30 datang pasien anyar disorong dina roda tuluy pasien teh diangkat dipindahkeun kana ranjang. Samalah Dudi oge milu mayang. Eta pasien katingalina ku Dudi matak piwatireun eukeur mah ditangtungan hiji awewe boga panyakit sakitu geus ripuhna. Ningali sareatna mah diheung isuk putus umurna. Gepi gelang pasien teh dicekel ku Dudi dipariksa jalana darah karasana geus kendor naker jeung tariis. Boa-boa mal katulungan sigana ieu jelema teh karunya teuing nepi ka eueuh nu ngajajabkeun. Urang mana atuh ieu jelema teh? Ceuk geurentesna hate Dudi bari nyimbutan eta pasien.
Tulilanya pasien teh bentak panon netep kadudi geus kitu menta cai hayang nginum kitu oge sorana geus teu pati bentes meuni haros hosna ker jeung rada ngirung. Aya paminta kitu gancang Dudi nyokot cai susu anu teu lila geus balik deui nyampeurkeun ka pasien bari mawa cai susu kana cangkir seng. Bu, ieu cai teh Dudi ngageuingkeun ka pasien. Nya pasien bentak ngareret kana cangkir anu dicekal ku Dudi. Punten cep cengkatkeun ibu na. Cek pasien menta dipangcengkatkeun ka Dudi kulantaran teu kaduga cengkat, gancang pundukna disangkeh bari diangkat ku Dudi. Tuluy cangkir anu deui cai susu teh diantelkeun kana bibirna pasien. Regot cai diuyup bangun anu nikmateun nakara. Sanggeus nginum mah duk dikedengkeun deui kana anggel sok cai ditunda dina luhureun gupet. Bu, dupi ibu teh kagungan keluarga. Dudi nanya ka pasien bari netep beungeutna katingalina ku Dudi panon pasien sisina mani beureum irung ditutupan ku lamak anu geus kuleuheu. Ditanya kitu ku Dudi pasien teh teu daek ngajawab sakadar gogodeg bari cipanon ngeyembeng siga anu ngarasa sedih. Dupi ibu jenengan teh saha Bu? Pasien keukeuh teu daek ngaweler ngan ku si weleungeunna ngodok kutang golosor ngasungkeun surat ka Dudi. Si mana horeng surat anu diasungkeun ka Dudi teh keterangan penduduk bray keterangan teh dibuka bari dibaca eusina. Keterangan atanapi legitimes beos. Nama Nyi Titi binti Rapi lahir 1832 di Bandung. Pekerjaan strip. Alamat Kampung Babakan Negla. Satamatna maca keterangan sajongjongan Dudi ngahuleng ceuk pikirna. Titi iya kitu nu jadi indung teh. Lamun nya teh mah nu jadi indung piraku teu ngaku. Hanjakal keteranganana eueuh potretan keun isukan mah Abah jeung Eni deuk dibawa ka dieu. Nah nya ieu pasien teh indung. Geus kitu mah leos Dudi ninggalkeun eta pasien mariksa pasien anu sejenna deui nepi ka waktuna deuk balik teu nepungan deui ka pasien anu ngaranna Titi teh. Sajeroning bari tumpak motor hate Dudi teu boleh tanda tanya mikiran hiji pasien awewe anu ngaran Titi. Ngan dius wae motorna digas jalana tarik nakar hayang buru-buru datang ka imah. Teu kungsi saparapat jam Dudi geus nepi reg motorna dieureunkeun. Sok ditunda dina teras. Bus ka jero kasampak nyimas omah nuju ngelapan radio. Geus balik deui geuning saur nyimas omah. Sumohon mi. Dupi api angkat ka mana? Nuju netepan amih mah ular nyimas omah bari ngaleos ka dapur kasampak Neng Rohaini keur masak mantuan birasmi. Teu lila Neng Rohaini norojol ti dapur ka patengahan bari nyayagikeun dahareun. Har, geuning Kang Dudi atos uwi teu ka kuping soantena motor. Dubi motor di mana Kang Dudi? Itu motor dina teras. Ular Dudi guprak sapatuna diasupkeun kana kolong dipan. Sajeroning Dudi diuk ngareureuhkeun kacape paromana rada beda bangun anu susah pikiran siga nu keur ngalamun. Kunaon ari Kang Dudi sadongkapna ti padamelan teh rada benten tara-tara ti sasari nah pedah teu acan sayagi tuangeun. Punten wae telat sakali ieu mah. Da sanes ngahaja nelat-nelat maneh kumargi komporna rada reksak. Ih, ari Eni sok salah sangka ari sagala teh. Ah, dayak tos nuju bendu di henteu-henteu oge benten srekna kana emutan. Lain kitu bendu mah bendu wae sanaos lain kitu oge. Neng Rohaini bari ngalungkeun lap kana dipan. Aya naon ari Eni datang salaki ujug-ujug cekcok wae. Pamali barina oge ulah pacental-cental omongan sok nungtun kana pipaseaeun eta teh. Lain kitu barina oge awewe mah di mana salaki balik tas digawe gancang sodoran cai lamun aya dahareun sok sayagikeun. Nyada apih mah sok mangmenangkeun wae sagala rupi teh. Ih ari Eni lin mangmenangkeun ieu mah nyaritaan
kaditu kadia oge sarua tedek ngawilah-wilah keeninya kadudinya kitu dasarua ka anak ngan ari dudi mah kasebut anak minantu ari kitu nakunaon atuh dud sur juragan cakra dumeh tapi abdi wangsul ti padamelan teras ngajentul sotenan abdi mah sanes keheul ka eni atanapi kanu sanes mung aya nu deemutan hiji pasien istri penyawatna abot pisan ditaros kagungan keluarga henteu teh teu kersa ngawangsulan kalah kangalimba teras ditaros jenengan nya kitu kalah nyodorkeun katerangan barang ditinggal kateranganana jenenganana teh sami sareng jenengan pun biang titik anu salajengna abdi teh janten emutan sanggeus dudi cacarita kitu mah kakaraneng Rohaini ngartieun budina marah mai deui eta kana rupana sidik datang tuh keteranganana teh sok aya fotoan sur juragan cakra anu mawi pi daya fotoan mung emutan abdi gaduh maksad enjing bade ngabantun abah ka rumah sakit sina diuningaan bilih leres eta pun biang hayang nyaho wae atuh ari dudi boga tujuan kitu mah susulan abahna muhun bade pi engke wae bada asar walar dudi bari ngojeng kang asup ka kamar nyamperkeun ka Neng Rohaini urang ka abahnya engke bada asar mangga oh Kang Dudi hapunten nya abdi ambak tadi ka Kang Dudi bongana Kang Dudi teu sasanggem sabangsulna Kang Dudi nya kitu keneh kudu dihampura ku eni walar Dudi bari nyawel gado Neng Rohaini geus kitu mah Neng Rohaini ka dapur deui nyokotan dahareun brak sararea dalalahar ngariung sareng Ibu Rahmana kira wanci asar sabada salat kalawan geus bebeja ka juragan cakra jeung ka Nyimas omah gejeling Dudi jeung Neng Rohaini ari ditumpak motor Yamaha anu maksudna dek nyusulan Mbah Suma tea teu kacaturkeun di jalanna kira-kira geus aya sajamna Dudi geus balik deui ngiringkeun bapana jeung Neng Rohaini tumpak keretek sadatangna ka imah teu manjangkeun deui waktu ngandarak-dak wae Dudi cacarita ka bapana pangna disusulan teh dumeh panasaran ka pasien teh kalawan ras ingat kana kasawuran juragan cakra babaledogan teh alusna mah ayeuna puguhkeun nya henteuna Ibu Dudi ari sakira Dudi boga rasa curiga mah lantaran isukan mah bisi ngaganggu kana pagawean Dudi saur Nyimas omah lerasnya saya ayeuna wae atuh bah urang mios ka rumah sakit ngayakinkeun atuh saur abah leres eta teh mama nuhun upami sanes wae teu sawios etang-etang amengan leres kitu pi cuk Dudi nanya ka juragan cakra bener kitu Dud saya ayeuna wae abah uningaan sawios sareng apih oge etang-etang amengan walar juragan cakra geus kitu mah bring sararea arindit anu dimaksud deuk ngayakinkeun hiji awewe nu gering di rumah sakit juragan cakra sareng bojona katut Mbah Suma tunggang karetek Dudi nuturkeun pandirieunan kana motor jeung Neng Rohaini sanggeus tarepi ka rumah sakit Jut anu tarunggang karetek teh lalungsur nya kitu Dudi jeung Neng Rohaini turun tina motor sok motor disimpen golosor mikeun duit ka kusir 50 perak geus mayar karetek mah bring arasup ka jero rumah sakit anu dituju ka ruangan opat kacirina ku batur mah sigadek besuk meningaleut kabeneran harita jelema-jelema waktuna barasuk barang tepi ka tempat anu gering kasampakkeun ngalempreh gancang Dudi ngageugeing bu cek Dudi bari ngarampaan dadana nya anu gering teh bentak panon ngareret kaditu kadieu geus ret ka Mbah Suma panon netep teu ngicep-ngicep keur kitu nu gering teh ujug-ujug mengpekan banget kadenge sumegruk ceurik sararea anu didinya pada kaget komo Dudi mah sigana teh meuni bengong ningali kaayaan nu gering kitu teh saha ieu teh cing sasauran cuk Mbah Suma kanu gering brai banget nak dibuka leungeun ranggah duanana Kang Herman hampura abdi titi
Rumaos gak 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 gaduh dosa mana anak abdi du ampura ma mama didoakeun kasep Repan nu gering teh beureum gubrak leungeunna ulah heka gigira lenghap renghap les napasna eureun leungit sukma tinggal raga tetela anu ngalepaskeun nyawa teh nyititi indungna Dudi teh geus kitu mah kalawan nyata yen eta awewe teh pamajikan Suherman alias Basuma anu dibawa ngejat ku ngarantar medi. Geus kitu mah kalawan jelas gancang Dudi nyelang lumpat heula ka dokter anu maksudna deuk menta izin mawa mayit. Sanggeus diidinan ku dokter mayit teh dibawa kana mobil ambulan anu harita keneh sadatangna ka imah tuluy dipulasara sakumaha biasana. Dut tah geuning kawenanganna pangeran teh nyata. Buktina jelema anu ngalakukeun goreng teh teu burung kapanggih. Sakituna deui mugi-mugi arwahna mama sing ditampi iman Islamna dipaparinan ganjaran anu satimpal jeung amalna. Sajabati kitu muga-muga sing jadi piun teungeun geuning kitu buktina jadi jelema anu kurang imanna teh. Muga ulah kasorang ku anak incu hirup samodel kitu. Basuma bari cepanon ngembang ras ingat ka jaman nu katukang-tukang. Geus bea kapanasaran aya paribasa nyeri perih geus kapanggih lalawirang geus kasorang tinggal mulus rahayu berkah salamat pikeun diri Basuma anu akhirna ti harita jadi riung mungpulung jeung nu jadi anak katut besan. Lipur tina katunggaraan muncul hirup kasenangan estu diurus ku nu jadi anak anu sakitu geten hemana pikeun Dudi terhadap kana jadi lipur tina katunggaraan muncul hirup kesenangan estu diurus kuno jadi anak nu sakitu geten hemana pikeun Dudi terhadap kanu jadi kolot boh ka bapa boh ka mitoha teu ngawilah-wilah kanyaah. Tamat cenah ieu pamirsa dongeng anu judulna Tunggara Nyandang Panjara. Mudah-mudahan atuh pangintenya tina ieu dongeng aya sasieun sabeuneureun manfaatna. Mudah-mudahan dina dinten enjing Ki Sunda tiasa medar deui dongeng anu sanesna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.